Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deui sareng Ibu dina pangajaran basa Sunda. Di semester 2 ieu urang diajar tentang dongeng. Sateuacan Ibu medar materina, ku Ibu bade dijelaskeun heula tentang kompetensi dasar. Kompetensi dasar dongeng aya 2, nyaeta 3.5 mengidentifikasi struktur, fungsi sosial, aspek kebahasaan, dan nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam dongeng. 4.5 menyusun dan mengomunikasikan dongeng yang disimaknya dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan, pelafalan dan lagu kalimat atau lentong, serta ekspresi yang tepat. Tah eta kompetensi dasar dina dongeng teh. Ayeuna urang ka tujuan pembelajaranana. Tujuan pembelajaran dongeng. 1. Menerangkan hakikat dongeng dengan tepat. 2. Mengidentifikasi struktur dongeng dengan benar. 3. Mengidentifikasi nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam dongeng dengan tepat. 4. Membaca teks dongeng dengan tepat dan kreatif. 5. Mendongeng dengan memerhatikan struktur dan aspek kebahasaan, pelafalan dan lagu kalimat atau lentong, serta ekspresi yang tepat. Tah, eta tujuan pembelajaran dongeng teh. Ayeuna urang simak materi dongengna. Dongeng teh kaasup kana carita balarea, sarta geus jadi milik rahayat. Dongeng loba nu geus kahot umurna, jeung teu kapaluruh iraha jeung saha nu ngarangna atawa anonim. Sumebarna sacara lisan, tatalepa ti hiji jalma ka jalma anu lian nepi ka mangsa kiwari. Carita nu ditepikeun dina dongeng mah umumna pamohalan atawa teu asup di akal. Naha dina lebah ngagambarkeun watak palakuna, jalan caritana, atawa waktu jeung tempat lumangsungna carita. Dina dongeng, urang sok remen manggihan sasatoan atawa tutuwuhan anu bisa nyarita, atawa jelema bisa nerus bumi. Dieu nu dimaksud teu asup akal teh. Ciri-ciri umum anu aya dina dongeng. 1. Cacaritana basajan. Jeung 2. Ngandung ajen atikan. Saperti carita-carita nu liana, dongeng oge mibanda ciri-ciri nu lainna. Nyaeta anu kahiji, caritana ngandung hal-hal anu pamohalan, teu kaharti ku akal, upamana bae jalma bisa ngaleungit, jalma bisa ngapung, atawa jalma bisa mindahkeun gunung. Nu kaduana anonim, nu hartina teu kapaluruh saha pangarangna, ku kituna dongeng mah jadi milik balarea. Nu katilu, sumebarna ku basa lisan, ti hiji jalma ka jalma liana, ti generasi kolot ka generasi ngora atawa ka sesama generasi. Nu kaopat basajan atawa sederhana tur pondok. Ari sababna dongeng mah umumna ngaregepkeun ka barudak. Tah anu tangtu dina ngagunakeun basana oge aya kawatesanan. Tah ditilik dina isi caritana, dongeng teh dibagi jadi 5. Nu kahiji dongeng fabel. Nyaeta dongeng ditakeun paripola sasatoan nu barisa ngomong. Kawas manusa. Contona kuya jeung monyet ngalacau, kuya jeung monyet ngalacabe, maung jeung buaya suling tulang maung. Nu kadua dongeng parabel. Nyaeta dongeng nu eusina nyaritakeun jalma anu mahiwal, teu lumrah atawa biasa kawas batur, nah sifatna teh pika lucueun, pika sebeleun, atawa pika ngewaeun batur. Contona si kabayan ngadepaan lincar, si kabayan ngalanangka, si lamsijan. Nu katilu dongeng sasakala. Nyaeta dongeng nu eusina nyaritakeun asal muasal hiji tempat, barang atawa kajadian penting nu teu kaharti ku akal. Contona sasakala Gunung Tangkuban Parahu.
Hasakala gunung gelis, sasakala situ bagendit, sasakala pare, sasakala gunung tampomas. Nuka opatna dongeng sage atawa babad. Nyaeta dongeng nu eusina nyaritakeun hiji kajadian atawa hiji jalma anu aya patalina jeung sajarah. Contona dongeng Sanghyang Boros Ngora jeung dongeng Sunan Permana Dipuntang. Anu kalima dongeng Miteu. Nyaeta dongeng nu raket patalina jeung kapercayaan masyarakatna bangsa lelembut atawa perkara-perkara nu goib. Contona Nyi Roro Kidul jeung dongeng Ngiprik ka Siluman Oray. Dongeng direka dina basa lancaran. Ku kituna unsur pangrojongna oge tangtu sarua jeung unsur sejen anu direka dina basa lancaran. Upamana wae carpon jeung nopel. Unsur carita nu ngadeudeuh dongeng saperti ieu. Jejer atawa tema. Jejer teh nyaeta ide, gagasan, atawa pokok pikiran anu ngajiwaan carita. Latar atawa setting. Latar atawa setting nyaeta patempatan, waktu atawa mangsa, atawa suasana lumangsungna carita. Terus palaku atawa tokoh. Carita nyaeta pu anu ngalalakon dina carita. Bisa palaku jalma, bisa palaku lain jalma. Aya dua rupa tokoh carita, nyaeta tokoh utama jeung tokoh tambahan. Terus saterasna aya galur atawa alur. Nyaeta runtuyan kajadian dina carita nu ngawangun hiji lalakon nepi ka ngaleunjeur. Nu terakhir aya amanat atawa pes. Amanat atawa nyaeta rupaning atawa perkara nu rak ditepikeun ku pangarang dina karyana. Tah eta panginten sakitu anu ku ibu tiasa dijelaskeun tentang materi dongeng. Mudah-mudahan hidup ngartosnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.